Dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan wayang Pandawa 5. Dina carita wayang aya anu disebut Pandawa 5. Ieu teh jujuluk pikeun 5 satria. Putra Prabu Pandu Dewata. Eta satria anu 5 teh nyaeta Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Pandawa 5 teh kawentar satria anu gagah sarta teuneng ludeung dina ngabela bebeneran. Musuh Pandawa teh nyaeta Kurawa tur nagara Astina. Perangna Pandawa jeung Kurawa disebut Perang Batarayuda. Tempatna di Tegal Kurusetra. Kurawa akhirna kasoran. Pandawa unggul dina perangna. Sanajan ti dua pihakna oge loba korban. Yudistira teh cikalna ku kituna boga hak jadi raja di Amarta. Yudistira sakapeung sok disebut samyaji, sifatna tara bohong. Lamun nyarita sok satarabasna, tara aya anu disumputkeun. Yudistira boga jimat layang Kalimusada. Bima anak aku kadua sok disebut Werkudara atawa Aryasena. Pangawakanana jangkung gede, kawentar ku tanagana nu bedas. Sifatna kasar atawa nyarita sok tegeg jeung teu bisa alon. Tapi ari hatena mah bersih. Arjuna atawa Janaka pangawakanana jangkung leutik tur rupa kasep kacida. Arjuna teh satria anu luhung elmuna tur parigel dina ngagunakeun pakarang perang. Yudistira, Bima jeung Arjuna teh putra Pandu ti Dewi Kunti. Ari Nakula jeung Sadewa mah putrana ti Dewi Madrim. Nakula jeung Sadewa teh dulur kembar. Duanana oge kawentar satria anu tuhu kana papancen.